Oh, itu jauh. Kan anu eta teh peternakan teh nahan teh onta. Nahan teh sapi teu muning. Gede ya. Tapi doma. Atuh lamun kitu mah meureunnan sarua jeung nanyana teh kieu. Pan Rasul teh icalanna teh naon? Angoan. Angoan. Nah, jelema make jualan bala-bala atuh pakaian we jualan mah. Berarti doma memang ditipai di tunanya aja. Diciptakeun doma berarti doma teh ayeuna berarti doma. Lain hewan satu ayeuna.